bae demen perasaan terganggu yen sedina dikerjamu kelingan kenang copana tembangan bae kenal atau kenembang wing mah nyan manehona rek ka mana iya ta terus balanja oh cenah teh geus balanja kan di Salakina berusaha ke Jakarta hebat teuing nyao Bismillah kuer bae hari kebersihan mah urang teh dijadi atuh aya sahabat di dieu ya kuring wae nyaan teh bobodohan lagi awana di wedangan naon nyang wedangna mah naon bacek ona boga naon cimari mah teu boga lalaki da keur usaha teu datang-datang parunya teuing oh. jadi lalandaan bae tah Salakina eueuh teh nyaho lalaki mah di kota awe mah di imah tukang ka warung loba teu datang-datang cek ona kagila-gilaan nasi uing jualan bong naon kan ngajual susu gitu susuna kalau nama kajen nyaan boro-boro itu nanya kebersih-bersih wih nah itu heula ya bisingan salaki wih gitu minta pesen ieu manehna bade wih mana geus nya geus atuh sabar-sabar bae ditinggalkeun sabar wih ge sabar jeung tabakanya geus hayu nya mangga ona sewulan sepisan tulung kula pilihan aki lah kumaha damang alhamdulillah syukur ya damang mah capek kangen banget nyaan wing mah akan capek aus teh aus aus pisan loh arudang haredang panas saya ada pak ada anak kalah keneangan oke emak nyaan Marmina dah coba kue nu kieu bae teu ari beuki teu rak nyasuk nyaki duh biya paling ngalahan teuing atuh aki ari eta mah anak kantong ki bawaan di kota baru kenal di kota babawaan buka tuh ki naon hayang nyaho jodoh posisi aja jodoh ya lo stop belok naon sana ayo di kota menang jodoh ya ki di mata di kawarung gede utang ngarep-ngarep si aki mana teu menang duit si kumaha kumaha ada pagaran eueuh di ditu ge eueuh geus capek ka ditu kadieu teu meunang-meunang kalau udah geus timu-timu aing ge tapak main di lepok wae teh kan mengkawe dari anak-anak di mama oh da sing sabar bae atuh mak kumaha da milik rezekina sakieu ya kumaha tuh terus manehna kumaha geuningan kitu wae oh nya ada teu dari mamanya eueuh nya ka mana bae kayak usaha kitu teh ngadeuy pagawean mah eueuh di dinya suga di nu sejen eueuh nimu kitu mah terus dare nyinggir ka tidak tah babaan kan itu nyinggir tadi mah gede kitu sih Bang ampun kan itu deh tak bobodalan bawa
dibatur we menang deui kitu. Usaha mah teu mana bae mah. Aya ingin ka ditu. Lempang aing masih masuk ka mah aing mah. Bisa awe di imah. Mak tegahan mana? Lah tingkir ka ditu. Idi. Nah, ini teh boga lalaki teh. Usaha maka ya teu menang naon-naon. Kalau datang ka imah teh menang jajadognya tek badog tingkir ka ditu cak wing teh. Menikah yo si suruh lempang los ka ditu. Yo di mama kawa warung hutang gede di Arab-Arab teu makaya. Ari datang ka imah kala menang jojodog nyatok badog cek wing teh kitu. Aja Ya madiran duit, menang duit di ngaji serala boga lalaki kitu. Ari salaki menang gembolan duit, kakarat disayang-sayang. Ulah kitu ka salaki teh pamali. Jadi kumaha? Ona Atunya ulah kitu ka salaki mah pamali teu menang bari na oge ih. udah suka tarima kitunya nah. Oh atuh. Ampura aki. Terus kumaha ade jodogna disuruh dilebok kitu. Loh. Bilang teuing. Ngabadog ge jodog kan teh Jangan nyikeun. padong ge jodog daek teu. Daekeun. Ya moal atuh di dia geus moal kakuakeun meureun. Nyaona wing teh ngabrumasa dosa ka salakinya ona. Ulah. Ona. Uing lah mona atuh ka salaki kumaha ngarep mudak deui. Nya udah ka ditu. Ulah ya di mana ayeuna salaki. Kumaha ge salaki di dia cek marmi. Goreng hade ge salaki sorangan. Aki. Ka ditu buru udag. Disingan can jauh meubeng. Aki. Aki. Sararikis, kampung mah arada terus di dan kota. Iraha datang. Ini geus ayeuna ka cai. Mohon cek, kemana dongkap teh? Oh, atuh kumaha kabarna? Sehat. Kabar mah sehat, tapi dah ampun ya nyesel masih kuku serak bekuleungeun. Kita beli mesin cuci acan, hirup di kota teh. Sami, ieu oge. Abdi ge wios gaduh salaki. Nyesel teh kieu we ti babah heula. Emang acan gaduh mesin cuci teh cek? Teu gaduh, ujung-ujung ka mesin cuci. Salaki pangalangan sakitu, budak sakola. Geus pokona mah sakieu-kieuna ieu ge alhamdulillah. Nuhun, abdi ka kota, teka beli mesin cuci acan. Komo ayeuna musim pandemi, segala di PHK. Aduh, meniangan pada melantah rese cek. Aing, hari ngomong-ngomong neng tos gaduh ka bogoh. Teu acan. Aduh, deueuh teuing sagelis-gelis. Mani teu boga ka bogoh. Can aya nu bogohon cek. Nya, Mau melarikeun cek. tuh, atuh. Kasahanya? Tilu. Kasahanya? Da ari di lembur mah kitu. Gawena ge ka sawah. Nya, beda kan namun misalkeun ti kota. Nah, itu kota mah kan mana ganteng, mana penghasilanana gede deui. Terus gawena kan lumayan di kantoran. Jadi si Neng teh kudu milihna ti kota, ulah nu di kampung. Tenan naon ce di kampung oge, nu penting mah aya pada melanana. Wios ka tani, wios ka sawah. Wios abdi mah buburuh tandur oge, da kumaha. Hirup di kota mah segala dipeser, teu jiga di kampung. Di kampung mah aya tiasa ka sawah, tiasa tandur, aya menangkeun artos. Di kota mah hararese serba dipaleser. Dadah, ulah. Pokoknya mah ulah orang kampung. Komo ka hade ye, nu boga salaki mah ka hade nu boga pamajikan kita. Lain boga salaki. Nu boga pamajikan. Ka hade ulah sampai daek. Muhun ce, makana pamilarikeun tong nu gaduh pamajikan abdi mah alim.
Amli. Ada bahaya pokoknya mah sieun. Sieun kena disebut pelakor. Alim beal. Bener, ini mana aing nyandal majikan ngamuk, aing diusir pakaian dibalangkeun aing. Pusing sirah masih asa bejat. Najis aing kemana ya lumpangnya? Jangan gawe aing hayang boga duit ya. Karunya ke pamajikan aing ngamuk bae. Aduh, lieur sirah masih asa bejat di sirah. Aduh. Anjing awewe aing tambah lieur aing cuci mata ya aing daripada aing ke pamajikan diambak lah mending kadeh cuci mata yuk kebeneran Neng nuju nyeuseun neng Biasa atuh Akang. aduh Gimana Akang teh? Duh nuju ieu ya kaprak-kaprakan ieu teh nuju kaprak-kaprakan ieu teh aduh cai namanya herang kieu neng Mohon herang caina di pasawahan banyak herang. iya ih Neng, bayah nanya, yuk cuci Bade payun. kamana, Ce? Kamana? Itu tos diantosan kumurang kali bade Iya, ka atuh. sekolah. Buru-buru. Bade ti payun. Ya abdi teh aya rencana atuh, Ce. Nah, nyali rage ludeung lah. Terus abdi mah bade ti payun. Hade. Eta teh bising boga pamajikan karena disebut pelakor. Hati-hati nya. Hade. Abdi sorangan di dieu kumaha sih? Nya enggal sok eta na dietakeun, tinggal Mohon, dibereskeun. mohon, Teh mohon. terus uih nya. Mohon. Ya abdi na diantosan soalna namanya. Mohon, Ce, mohon. Mohon. Hati-hati, Ah, Ce. mana, Kang? Mangga mohon. Lah, aing ngalir apa gini? Mohon, Rencana Kang. teh buru-buru aya naon? Eta tos diantosan, murang kalina bade angkat sekolah. Oh, mohon. Tapi Akang di mana? Abdi ti dieu ti pasawahan tapi uju aprak-aprakan itu lah. Kunaon kitu, Kang? Lah nuju teh garna bae di rompokna lah kitu tah kumaha. Akang gak bantu ngegendolan kanggo naon eta? Pasti mana bade ka mana? Ieu teh bade ngarantau niatna mah ieu teh kitu. Oh, bade ngarantau Akang teh ka mana? Mohon. Ngarantaunya. Ya, ka mana ke ka kota ka mana kitu pada bae ngelersan lewat ka dieu ye aya neng nuju nyeusehan. Duh, mani resep neng. Caina ge mani herang, mani kawas neng herang euy. Nya. Akang bisa Bener, ih. wae. Bener ieu mah caina ge herang, mani kawas neng herang teh. Resep teh. Akang neng jadi GR. Bener. Tos gaduh pamaget acan. Katinggalina tas gade acan. Siga-sigana teh acan ieu euy. Bener. Akang bisa bae. Nepangkeun atuh sana mi teh. Abdi neneng. Duh, aing ngani gagaleter lah najis aing amit. Naon Kang getur. Ya eta teh magi nu herang-herang kieu ye. Aing mah Bisa bae Akang. bener nyaang Neng ye. jadi GR kan. Mani ngagaleter kieu aing jak digdug ye. Aing mah Bisa bae. ampun halo yo kegila-gila sih aing milik rezeki aing ya. Boga pikiran awewe mah dilalangsarankeun. Gimana tuh laki-laki yang begitu tidak tanggung jawab? Sebel. Aki-aki, kumaha bawa lalaki teh? Ngaya bae ka mana yuk teh? Aki, kamu di mana sih? Ngomong. Ih, aki-aki haram jadah, kurang ajar. Kemana bae, mana? Ki. Ih. Hai Kang. Kang, sasaha? Ada kerabut laki batur, ya? Mah ka dieu aing. Ih. Aduh aing bahaya ya mah euy. Ada kerabut laki batur. Ente, Aduh aing saha? sih mah ka dieu nyawa di mana ieu teh lu? Ya lalaki uing teh. Ih, siapa? Lalaki uing. Mana kerabut lalaki uing? Ente. Ukur ngobrol doang.
Bohong ah. Bro biasa mah. Bro biasa. Ya mah. Bohong Nya pada ngaliwat alasan ngaliwat teh dieu tah kitu. Nah, teh kitu wae aki. Ngaliwat nyaan. Ari ieu saha, Kang? Pamajikan. Pamajikan. Aduh, hampura. ya teh. Teu apa? Nya. Haram jadah lalaki teh. Teu dihaja nyaan mah sumpahan ge. Sok bae kitu. Nyaan. Iya. Teu dihaja wing mah yo. Iya, Mas. Ngaliwat ka dieu tah pedah bae kaparengan kitu tah. Untuk Jadi ngahaja pak wing. mane geus aki-aki kolot teh. Kurang kumaha narni ya. Wing rumasa. Dunya rumah Wing karunya. Tapi dah mana kitu-kitu teh mah ka wing mani pakaian dibalangkeun. Aki. Hayang mah usaha ka kota. Aka di mana teu boga duit. Ayeuna geuning kalah. Jeung awewe batur. Ari aing ge usaha mah usaha mah tapi da kumaha meureun rezeki. Alasan Ribut kieu. Nyaan. Wing ge Kang, mah. so dia ayeuna mah geranyi kan tuh. Abdi permios heula nya. Mohon atuh. Punten, Kang. Punten nya ya dia ganggu. Awewe na oge teh. Gandeng Ala eta nang mah laki teu batur. boga salah eta mah. Ih, Wing mau ukur ngalah. Taralala. Ari maneh. Uruk aing. balik ke naon di dieu. Aing mah da tengah aja ya tengah liwat tungkul pedah ka beneran mah. Mari ge hampur ayo. An tu panage wing mah yo. Nyan, Naan. sok kitu wae geus kolot kudu dipak maneh. Tintin, eta kamari si Marni ya Allah, ka urang eta bebeja ngobrolkeun salakina, majarkeun teh salakina teh cenah ge digawe di kota. Karena menang duit, ari balikna teh. Ari gitu disuruh ngalebok jodong pan. Jodong, ni tegaan teh ge teh pamajikanana. Nya puguh ge teh si Marni teh pan apal mun si Marni. Dasarnya itu ada ari eta teh. Eta salakina teh emang bener di kota eta teh. Hari ngomong nama di kota, cenah gawe di kota. Gawe naon? Kateuing. Aneh, cenah ge keur di kota, cenah gitu. Ari balikna teh teh sabaraha bulan sakali, tah sabaraha tahun sakali teu puguh cenah bari jeung ari balik tara mawa duit cenah ge kitu. Bari jeung mawana jojodog bae cenah kalah cenah tah lebok siah cenah jojodogna cenah kitu. Makana ye kuring mah ye. Embung nu ngaranna boga salaki digawe ka kota teh. Mending kene digawe di kampung geus puguh pangasilanana katempok. Gitu. Si Marni teh atuh meureunna salakina hayang digawe, hayang gaji gede jika mah. Urang dicarekan ce. Sampai kaget ayana Kumaha tadi pamajikan anu di keur urang ngisa teh ce. anu eta teh Mun abdi dicarekan ce. dicarekan heula tenang sok. Naha geuning dicarekan pedah naha dicarekan. Apa diteker nujunya seuhan. Aya akang-akang terus tuh yang ngagodan abdi. Dikira teh saha tona datang pamajikanna nyarekan ku abdi dicarekan beak-beakan. Si akang anu tadi keur urang nyuseuh teh ya. Eta teh pan boga pamajikan. Kunaon atuh ku si nengna dilayanan. Ente dilayanan ce anu anjeunna teh naros-naros nanya-nanya kitu kieu nya ku abdi ditembalan dijawab tapi teu aya maksud naon-naon. Padahal mah Jona nuju hari tanya sih teh emang eta teh si akang eta teh gitu nyamperkeun ka si Neng nya urang nyoseuh nya eta teh gitu. Tapi dah si Nengna diladenan. Da mah ku abis papatahan ka hade bisingkeuna kitu lah ngaranna ge diladenan ku si Nengna. Mun anjeunna naros-naros gitu ngagoda nabi. Terus gitu hari lalaki teh pamajikanna datang. Pamajikanana pamung sahanya pamajikanana anu teh Emak teh sahanya ngaranna teh asana masih Cemarni eta teh si Marni atuh si Marni teh ribut dae di tadi ge pantesan ya ari si Marni kan kitu hari ieu pan kieu meureunnya jadi meureun ya gitu lah komo eta cenah ge istilahna datang ti kota nempo pasa istilahna awewe nu sok kitu kumaha ari si Marni meureunna kitunya nya ari urang mah ulah sampe gitunya ulah sampe pokona mah Neng kudu kuat coba ulah ka kuat itu kira buntung kenina oge kira jalan menongkok kumaha kamu teh hah sok tuh itu mah iya aduh Marni ya Allah
pulang ajar. Ngagodana lah ame batur. Takaranjan. Ngajar mahakota kalang ngagodana ame batur. Awewe ieu nu digodana ieu. Ayo, ieu nu disuruhkeun. Maneh teh. Ajan. Ya Allah. Pulang ajar najis Tadi ngagodaan nabi ya. Gitu teh. Ngaku-ngaku mah Kalang ngagodana ame batur. Ayo. Kat. Ya, yang bedana. Kumaha? Ayeuna mah kieu bae. Cuang dibereskeun ya supaya ulah raribut teh kieu. Ieu kan istilahna ke rumah tangga. Si Neng istilahna lelengohan, ulah sampai ngaganggu. Ngagoda batur, ngagoda ku batur. Akang, ieu kuring arek nanya. Nya. Arek kumaha ayeuna? Nah, arek milih ieu apa arek milih itu gitu. Sok Sok, milih ayeuna aku mah her. Pokoknya milih nu iya meureun. Ada aya mataan, aya dilungan, aya susuan. Kitu. Serba bae. Najan itu gede daya leutik ka bager. Makanya ya, lamun arek milih pamajikan da geus pamajikan makanya hoan. Halus teu na. Halus oge. Ya Ki, kumaha atuh bedana jeung eta jeung urang? Nah, jeung si Marni. Paling enggak aya ilungan aya susuan. Aya ceulian. Bener. Si Marni Bedana naon? Arek milih eta. Ya beda meureun bedana hari itu mah rada gede gitu hari. Jaki mah. Nah, bedana teh meureun ku kitu tah. yang leuwih gede. Aya leuwih gede meureun. Geus ayeuna mah Marni. Kumaha ona? Geus ayeuna mah rumah tangga teh kabalener. Maneh ulah sok curigaan ka salaki. Nu jadi Geus kolot. Da ayeuna teh keur karolot maneh teh sok kabalener ka arakur. Ieu ulah sok ngagodaan awewe batur. Otak mah hasi da kadar ge rupiah teh sarua bae meureun. Hampura Ki. Hampura sakitu ayeuna mah. Itu alus nama. Ieu Cemarni, ieu kuring saksina, ieu kuring saksina teh. Kumaha gimana? Bener harita teh si Neng teh emang nyeuseuh sareng abdi. Oh, gitu. Ieu si Akang emang tapi da ieu mah henteu. Oh, salah paham gitu. Ya, itu salah paham sebenarnya mah. Hampura. Neng ulah diladena nyanengnya, geus bulan diladena anak yakin lulus tunjung pasti Mang Empe mah. Geus ulah sekali-kali deui Mang Empe. Yo, Marni, kadar ge maneh teh 2 bulan deui ge. Oh, lah mangga kagetan anu ieu. 2 bulan naon eta? 2 bulan naonna? Bobong hareup. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dikira teh naon? Maneh teh usaha. Alhamdulillah. Dari bobong hareup mah. Makanya ayeuna mah tong sok cemburuan bae ka salaki teh. Salakina ulah sok macem-macem. Geus ayeuna mah sok silih hampura, silih hampura. Alhamdulillah. Ya, hampura ulina alhamdulillah. Kuring tadi. Ulah sekali-kali deui. Eta mah. Mohon. Marni,